Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagihpati anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda bedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyatana kakadang warga lembur Cibodas anu mana harita parantos baradami yen bade milarian layona nyimimin eta hancatnya sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu teu kacatur di jalana sararea geus aranjog ka wewengkon Talaga. Hawa di eta patempatan karasa estuning mata keung jeung geuman. Sok sanajan loba anu ngarasa sieun tapi kulantaran lobaan nya maksakeun bae mimiti nareangan mapai-mapai sisi Talaga. Muru ka palebah ragragna nyimimin bicaangan ku cahaya obor anu ngagebur hurung susuganan bisa nempo awak nyimimin. Tapi sakumaha geus ditareangan oge awak nyimimin teu kaciri da puguh ngalalap ka jero cai. Sanggeus cukup lila nareangan akhirna sararea ngarasa cape reg areureun melong ka tengah Talaga anu katempo caina oyag-oyagan sabab katiup ku angin peuting. Sakur anu marilu nareangan mah teu buru ngarasa bingung sarta jadi pondok pangharpan. Samalah sararea geus paroga sangkaan lamun nyawa nyimimin geus moal bisa katulungan. Lantaran geus lila tina kajadian tadi teh da puguh tempatna jauh kudu nguriling heula. Nya antukna ngaharuleng bari melong ka tengah Talaga. Yang Oman, sok kadinya teleuman atuh Talaga teh. Sakalian barengan ku Yang Odang jeung Yang Ahmad. Da geuning ari ukur di papai sisi sanajan tuluy di tiangan oge teu kaciri nyimimin teh. Ceuk Pak RT bari melong ka Oman, ka Odang jeung ka Ahmad anu geus kawilang ahli dina urusan teleuma. Da puguh geus biasa ti leuleutik sok teleum di leuwih. Ah embung kuring teu wani ari kudu teleum dina kayaan peuting kieu mah. Tiris jeung sieun Pak RT sok sieun teu bisa hanjat deui. Nya kuring oge embung teu wani tapi lamun isuk mah beurang nya urang cobaan we atuh nya Oman. Oh, dapan ujang ciluan mah geus biasa atuh sok teuleum di leuwih. Nya tapi pan beurang atuh Pak RT lain dina kayam tengah peuting anu sarupa kieu. Jeung deui mata kabulusan atuh datang tuh cai Talaga teh tiis. Jeung deui kumaha lamun aya oray atawa aya buaya. Nya tuluy kuring tiluan dicapluk. Nah Pak RT rek tanggung jawab. Kitu ceuk Jang Oman bari melong ka Pak RT. Anu katempo bangun anu keur bingung. Nya kudu kumaha atuh ari geus kieu. Beut jari matak buntu lalakon neangan teh sarta teu mawa hasil. Cing kudu kumaha atuh Pak Ici? Ceuk Pak RT terus ngareret ka Pak Ici anu keur nangtung bari nyekelan obor. Nya ari ceuk kuring mah moal aya hartina kajon di tiangan nepi ka isukan oge. Jigana nyimimin teh awakna geus ngarelep ka jero cai. Tah kulantaran ayeuna mah geus liwat di tengah peuting. Kumaha atuh lamun urang baralik we heula ka imah. Tah poe isuk hayu urang tareangan deui.
Nya sugan bae ari dina kayaan beurang mah bisa katingali. Sabab bakal caang da aya panon poe. Tah kumaha lamun kitu sararea satuju atau nepi henteu? Satuju kuring mah jeung deui da geus capek atuh ieu teh. Ceuk Oda ngawalon kana pananya Pak Ici. Nya antuk nama sararea oge reang nembalan satuju cenah. Lamun ayeuna baralik heula da puguh kabeh geus ngarasa capek jeung tunduh. Nya teu ngaromong deui akhirna mah bring bae baralik ka lembur. Tapi sararea geus sapuk lamun dina poe isuk rek nariangan deui Nyi Mimin di talaga. Lantaran hayang kanyahuan kumaha nasibna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun poe isukna kaayaan di lembur Cibodas geus guyur deui bae. Sakur urang lembur ngagarimbung ngarobrolkeun kajadian tadi peuting anu tumiba ka Nyi Mimin anakna Mbah Icang. Samalah bari jeung nyaritakeun ngeunaan jurig hulu anu geus jelas aya bungkeulekan sarta nembongan. Sakumna urang lembur ampir kabeh ngarasa heran jeung teu ngarti sieun jeung keung. Lantaran di lemburna jadi loba kajadian anu matak aneh sarta teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Ari Pak RT jeung Pak Ici kitu deui anu sejena. Dina poe harita geus der deui bae nareangan mintarsih di talaga. Tesrikna dikubek di teleuman kuno geus biasa mah. Samalah di barantuan oge ku pihak kapolisian. Nya atuh barang nincak kana wanci pabebeurang. Awak mintarsih kapanggih di jero talaga dina kaayaan anu geus jadi layon. Nyaksian kajadian anu sarupa kitu. Sakur urang lembur ngarasa sedih sarta milu bela sungkawa ka Mbah Icang sakulawarga. Kasugri kaum dangu. Kacaturkeun di imah Mbah Icang harita teh loba jalma anu ngagarimbung. Sararea melu prihatin, ambu saudah teu eureun ceurik hatena kacida pisan nalangsa. Sakapeung sok terus midangdam sasambat kamintarsih anu geus tilar dunya. Ngan untungna atuh aya Jangdani anakna anu lalaki jeung sababaraha urang tatanggana anu terus-terusan ngababaraha hatena. Kulantaran wanci geus kawilang beurang, harita keneh layon mintarsih diurus sapuratina sarta dikurebkeun sakumaha ilaharna. Samemeh wanci asar, urusan ngurus layon geus beres kalayan lancar, eueuh halangan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun kaayaan kulawarga Mbah Icang anu keur kapapaitan. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun heula kaayaan di imah Mairo anu tayalian indung si Godeg. Harita teh kira wanci bada lohor. Si Godeg jeung si Gojin kitu deui darja keur dariuk tiluan di tepas imah bari nyang hareupan cai kopi jeung kulup suuk sapiring. Sarta ditambahan ku goreng sampe anu katempo panas keneh. Ya, kuring mah asa ngarasa heran ieu teh. Si Godeg kadenge ngamimitian muka obrolan bari melong ka darja anu keur diuk bari nyarande bangun anu salse pisan. Nya heran kunaon maneh teh euy? Tanya darja bari ngareret ka si Godeg. Heueuh nya sok we atuh geura pikiran. Apan can lila si Suta di maneh ti dunya. Tapi ayeuna geus ditumbu deui ku maotna mintarsih. Jeung deui maotna teh sarua di talaga. Ngan beda carana hungkul. Ari si Suta maotna kawas aya anu ngaroga hala. Ari Nyi Mimin mah cenah alatan manehna loncat ka talaga lantaran dibawa ku si jurig hulu. Tak kitu? Ceuk si Godeg nyaritana daria pisan. Kituna teh bari rutret kadua sobatna. Nya bener kitu nurutkeun beja anu kadenge ku dewek oge. Nyi Mimin teh maotna alatan diganggu ku jurig hulu cenah.
Samalapan peuting tadi Paici jeung urang lebur nepi kabur berecenah lalupatan. Alatan sieun ku jurig hulu anu kaluar tina jero cai talaga. Da geuning meuni nyata bungkeulekan cenah mah. Tembal si Gojin milu nyambung kana caritaan si Godeg. Nya cenah mah kitu. Da indung dewek oge nyaritakeun tadi teh. Jeung deui apa nepi ka guyur geuning urang lembur teh. Lain buah-buah euy. Buah-buah naon Godeg? Buah-buah jurig hulu anu kaganggu ka Mintarsi teh. Sarua jeung jurig hulu anu ti heulang gudag-gudag ka urang teh. Kumaha hari maneh masih inget kene atawa henteu Jin? Tembal si Godeg terus ngareret ka si Gojin anu keur melong ka manehna. Hari Darja harita ukur jempe bae teu milu cacarita. Nya bener. Tangtu we atuh kuring oge masih inget. Apa nepi ka urang teh kejebur ka balong Paici harita teh. Da puguh bakat ku sieun. Jeung deui dewek oge masih inget lamun si jurig hulu teh apan bere ancaman ka urang harita. Duh, patak keunggoy. Walon si Gojin terus jempe hatena beut ngadadak jadi keung. Inggis si jurig hulu bener datang ka manehna sarta ngabuktikeun ancamana. Lain nakamake jeung jadi rame ku jurig hulu di lembur urang teh nya. Jeung dina hati mana nya datang na make aya nu kitu. Maneh mah piraku teu ngadenge. Apan datang na jurig hulu teh cenah ti talaga. Tah kitu nurutkeun ceuk batur mah. Kuring mah beut jadi boga sangkaan ieu teh. Buah-buah jurig hulu teh Si Gojin teu kebat nyaritana sabab jadi asa heurin kuleta. Sajabat ti kitu inggis aya jalma sejen anu ngadenge kana caritaan manehna. Rek kobong naon bade teh Gojin? Mani ku hararese pok kacang caritakeun kana kuring teu padasaran. Si Godeg tumanya bari mureleng ka si Gojin anu katempo keur culang cileung. Lain buah-buah euy anu jadi jurig hulu teh. Si Utari anu ti heula dibinasa ku si Laing Darja. Apan sirahna teu kapanggih nepi ka ieu da. Ceuk si Gojin lalaunan terus ngareret ka si Darja nu keur nyarande bari ngalepus udud. Si Godeg manehna rada reuwas ngadenge caritaan si Gojin kitu teh. Ras inget deui ka Utari anu geus dibinasa ku maranehna. Samalah jadi boga sangkaan lamun maotna Suta jeung Mintarsih tangtu aya pakuat pakait jeung pasoalan eta. Allah, nya buah-buah euy. Tapi kumaha ari ceuk nurutkeun maneh ja? Cing ngomong atuh lain kalang hepe bae si Laing mah. Ceuk si Godeg terus melong ka Darja anu katempona bangun anu teu pati malire. Tapi barang ngadenge kitu mah Darja harita ngareret ka baturna. Godeg Gojin. Lamun nurutkeun ceuk dewek mah geus lah gandeng. Hayu we ngomongkeun jurig ti tadi. Nah geus eueuh deui obrolan anu sejen. Jeung deui anu ngaran jurig mah ukur tahayul. Sabab moal aya jalma anu geus paeh hudang deui. Nya komo baringan ukur sirahna hungkul eta mah kawas nangan ukur tetempoan. Jadi geus lah teu kudu digegedekeun jeung teu kudu dipikiran. Sabab eueuh gunana pikeun urang mah. Sajabat ti kitu dewek boga pagawean anu leuwih penting. Kitu ceuk Darja. Bangun anu embung nyaritakeun pasoalan jurig hulu anu ayeuna keur rame nyebar di lemburna. Da manehna mah keur mikiran pasoalan anu lain. Oh, jadi si Laing mah teu percaya nya kana ayeuna jurig hulu teh. Henteu. Dewek mah saeutik oge teu percaya. Ya huk bae teu nanaon atuh kitu oge. Tapi ari si Laing teh cenah boga pasoalan anu leuwih penting. Pasoalan naon eta teh ja? Si Godeg tumanya ka Darja sobatna anu paromana katara bangun anu keur loba kakeuheul jeung bangun anu keur parusing. Nya cing atuh caritakeun ka kuring duaan ja. Kieu euy. Ari si Laing duaan hayang nyaho mah. Ti mimiti si Suta maot, ayeuna mah bapa dewek geus tara mere duit.
Tapi gening si laing mah katempuna boga wae duit eta gening. Boga soteh duit sesak mangkukna teh ya hasil ngajual lauk. Ari anu saterus narek kumaha tuh si laing teh? Kieu ieu teh. Kuring teh terus terang ngarasa nyeri hate ku kolot teh. Lantaran manehna teh geus pilih kasih. Nyahna teh ngan ukur kalanceuk kuring hungkul si Darma. Anu teu weleh dipuji jeung diagul-agul. Ari dewek ngan ukur dipapatahan we aya di imah oge. Kudu kitu, kudu kieu, ulah kitu, ulah kieu. Pokona mah bosen mata lieur kana hulu. Darja nerangkeun kayaan manehna anu ayeuna keur ngarasa keheul ka kolotna. Lantaran ceuk pamikirna Pasubrata jeung Bu Halimah geus ngabeda-bedakan nyaah antara ka manehna jeung ka Darma anu jadi lanceukna. Ari anu saterusna kahayang maneh kumaha euy? Si Godeg tumanya ka Darja bangun anu panasaran. Kieu ari rencana dewek teh, sok ka dieu cing deukeut tengekeun ye. Ceuk Darja terus rutreut ka baturna anu dua. Ngadenge kitu si Godeg jeung si Gojin teu talangke. Gancang ngadareuketan sarta terus Darja teh ngaharebos lalaunan. Samalah ngomongna oge ditompokeun kana ceuli lantaran ulah aya jalma lian anu ngadenge kana caritaan manehna. Tah kitu kumaha kaharti ku si laing duaan? Darja tumanya bari melong ka sobatna nu katempo keur ungkut-ungkutan. Ya hoglah kaharti ari kitu mah. Si Godeg ngawalon bari nyerengeh seuri. Kumaha ari si laing kaharti atawa henteu Gojin? Ya siap kaharti pokona mah beres lah. Nya syukur atuh ari ku si laing duaan geus kaharti mah. Tah dina peuting malam Jumaah eta pagawean teh urang jalankeun. Darja seuri paromana katara biara marah mai bangun anu bunga. Sabab manehna geus ngabogaan hiji rancana anu moalila deui rek dijalankeun. Bareng jeung kitu, kaburuan aya saurang lalaki anu datang. Jep atuh anu tiluan teh jarempe bari terus melong kaburuan ningalikeun jalma anu kakara datang anu tayalian ti Pak RT. Punten. Ceuk Pak RT uluk salam bari melong ka tepas imah anu katempo pantona muka. Ari si Godeg jung nangtung terus nyampeurkeun ka Pak RT. Mangga, geuning Pak RT aya naon, Pak? Nempo Pak RT datang ka imahna, si Godeg langsung tumanya bari melong. Manehna ngarasa panasaran samalah jadi rada deg-degan loba kahariwang. Tah geuning kabanyaran jang Mamat keur aya di imah. Kitu ceuk Pak RT ngamimitian ngomong ka si Godeg. Leres nuju aya tapi bade aya pikeun saeunaon kitu Pak RT? Si Godeg nanya deui bangun anu geus teu sabar. Sabab hayang geura nyaho kana maksud nah aya naon tara-tara ti sasari Pak RT beut datang ka imahna. Oh, kieu jang Mamat. Urang gancang bae nya kana pokona jeung deui ngarah teu lila. Lantaran kuring mah masih keneh loba urusan ieu teh. Mangga Pak RT, mangga giringan abdi baku maha saeuna we. Kieu jang Mamat. Kulancaran lemur urang teh geus biasa lamun unggal peuting sok diayakeun kagiatan ronda malam. Ya. Samalah masaraya oge geus meunang jadwal. Maksudna jadwal giliran. Tapi lamun diperhatikeun salila ieu, nah ujang mah cara milu ngaronda jeung batur. Cing nah naon alesanna? Ceuk Pak RT nanya ka si Godeg lantaran salila cicing di lembur manehna mah sakali oge can pernah katingali milu ngaronda. Saruana jeung si Gojin. Oh, leres abdi mah Pak RT rumaos tara giringan ngaronda. Margi sok tunduh sareng tiris abdi teh. Si Godeg ngawalon kana pananya Pak RT, samalah mah bari suranga serenge. Da puguh manehna teh ngarasa era sarta rumasa tara milu ngaronda. Oh, jadi alesana teh lantaran tunuh jeung tirisnya ujang teh. Leres teu lepat gitu Pak RT. Ieuh jang Mamat. Kieu nya.
Ari ngaronda teh geus jadi kawajiban pikeun urang sararea sakumna urang lembur. Sareta kagiatan ngaronda teh geus disatujuan ku sakabehna. Tah, dina peuting engke, kabeneran giliran ujang ngaronda teh. Samalah dibarengan ku tiluan nyaeta Jang Usman, Jang Duloh, ari anu saurang deui mah Jang Udin sobat ujang. Anu sarua deui tara milu ngaronda sarta teu taat kana aturan. Kumaha sanggup? Pak RT ngomongna tatag mere tugas ngaronda ka si Godeg jeung ka si Gojin anu geus kakoncara karadul tarapisan aya kadaek. Ngadenge kitu sakedapan mah si Godeg jempe manehna can nyanggupan sabab hatena jadi ngarasa bingung lamun milu ngaronda hoream. Tapi lamun henteu tangtu bakal era ku Pak RT jeung era ku batur salemburna. Lantaran kalakuan maranehna teu guyub jeung batur. Kumaha Jang Mamat, sanggup ngaronda teh atawa henteu? Pak RT nanya deui bari melong ka si Godeg anu keur molohok. Nya mangga Pak RT kun kewangi abdi bade ngaronda. Si Godeg akhirna mah harita ngawalon. Sarta nyanggupan bari jeung kapaksa. Tah kitu atuh kudu taat kana aturan ari hirup mah. Sarta ulah hayang mawa karep sorangan. Tah sakitu we kepentingan mah. Kawasna geus ngarti ujang oge. Hayu atunya kuring rek balik ayeuna mah. Mangga Pak RT mangga. Nya saenggeus kepentinganna ditepikeun mah. Pak RT amitan harita keneh gura-giru ngaleos lantaran masih aya kepentingan anu sejen. Ari si Godeg saenggeus Pak RT tuluy terus asup deui ka tepas. Gek diuk di tempat anu tadi neruskeun deui ngobrol jeung baturna. Meni aruplek diselang ku barang dahar jeung sareuseurean. Kasugri kaum dangu. Gancangna mangsa alam ngarayapna estuning teu karasa. Wanci teh geus maju ka sore. Panon poe geus mimiti surup. Diganti ku cahaya layung anu hibar mata kelar jeung mata kuaas. Sarta nambahan kaendahan. Tapi sok sanajan katingalina cahaya layung teh caang tur endah. Hanjakal hibarna ngan ukur sakedeung. Sabab akhirna mah tangtu bakal poek. Nutup caangna alam beurang diganti ku datangna kayan alam peuting anu kitu jeung kitu bae unggal poe pilih gemti taya leureuhna. Jangkrik jeung gaang reang disarada ditembalan ku sora sasatuan anu sejena. Urang lembur Cibodas wanci kitu teh geus araya di jero imahna sewang-sewangan. Samalah hampir sakabeh jalma geus eueuh anu wani ngulampreng lamun teu perlu-perlu teuing bah. Sok padahal harita teh kaitung masih sore keneh. Tapi kaayaan di lembur geus kacida ti iseun estuning sepi jempling rehe combrek. Hampir eueuh sora jalma anu kadenge. Kawasna mah sakabehna ngarasa sieun jeung keueung lantaran peuting eta mangrupa peuting munggaran mautna Nyi Mimin. Nincak kana wanci jam 8. Di jalan aya dua urang lalaki anu keur laleumpang anu tayalian ti Usman jeung Jang Duloh anu kakara balik tahlilan ti imah Bah Icang. Sareta rek tuluy ngajugjug ka gardu ronda da puguh kabeneran dina peuting harita kabagian giliran ngaronda. Teu kacatur lilana di jalan. Duanana akhirna anjog kanu dituju. Reg areureun kojeng Kang Usman kana lampu cempor terus gur diseungeut. Bray kayaan di gardu caang tuluy digantungkeun di panjaweran. Kang, pocing ieu saha bae anu kabagian ngiriran ngaronda teh? Ceuk Jang Duloh ngomong ka Usman.
Gok Cingogo ragamang kana regang garing anu geus nyampak gigireun gardu terus dikumpulkeun gur diseungeut. Ya lamun teu salah mah anu kagiliran ngaronda peuting ieu teh salain urang duaan ditambah deui ku si Mamat, anakna mah Iroh jeung si Udin, anak Nabi Icah. Tapi teuing rek daratang teuing moal maranehna mah. Usman ngawalon kana caritaan Jang Duloh bari Gok Cingogo gigireun. Wah, lamun cek pamikir kuring mah geus teu kudu diharapkeun lah. Sabab manehna mah unggal meunang giliran ngaronda oge can pernah daratang. Da puguh tara araya di imah unggal peuting oge sok ngarender teu puguh. Inditna sarta tara kanyahoan di mana ayana. Kitu cek Jang Duloh bari nyerenge seuri gap kana dompet bako. Terus ngalinting daun kaung gur diseungeut palenyun udud haseupna ka tempo mulek ka luhur. Benar. Tapi dah hasil lain nyaho Duloh. Hehe, nyaho pasti nyaho sabab PRT sorangan ngomong tah lamun keur pingkeun deui mah ulah kudu disusulan atuh akang duaan teh kudu inget kana kewajiban sarta kudu taat kana aturan. Oh lah Duloh, kalem we atuh jeung dewek bah. Nya geus kitu mah prung opatanana ngarobrol bari nungguan waktu peuting. Jangkrik jeung Gaang geus reang di sarada paselang jeung sora bangkong. Malah sakapeung kadenge sora bueuk jeung babence. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora anjing anu ngagogog. Hawa peuting karasa tiis nyecep kana awak. Kaayaan di jero lembur beuki jempling bae kawasna mah pangeusina geus mimiti sarare tibra. Dina kaayaan kitu. Di tengah talaga aya anu ngablesat ka luhur terus kakalayangan hiber ngambah jomantara. Panonna anu bolotot semu beureum rarat reret ka handap ngawaskeun kaayaan lembur anu katempo suhunan imahna ngajarentul. Hiuk datang angin ngaguruh handaruan syah lir hujan silantang. Awakna mata keung perbawaning si jurig hulu anu geus mimiti ngider ninggalkeun tempatna. Si jurig hulu ngapung kakalayangan di awang-awang. Buukna nu panjang katempo ririaban. Matana teu oleh larak lirik ka handap nitenan urang lembur susuganan aya anu ngulampreng dina wanci peuting. Teu lila nyirorot ka handap. Terus entep dina tangkal muncang anu jangkung sarta dauna ngarumpuyuk. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun deui kaayaan di garduh ronda Usman jeung anu tiluan keur dariuk bari ngariung durukan ngadon siduru bari ngawadul. Sabab hawa peuting teh karasana asa beuki tiis. Kawan tuan Ciharita geus nincak ka sareureuh kolot. Barudak geus salare indung bapana geus jarempling eueuh anu kacat kecet. Siga namah kabeh geus taribra geus terus parindah ka alam impian. Aduh, peuting teh meuni asa ti ison kieu nya. Jeung deui meuni tiris asa nyelecep kana awak. Kumaha karasa teu ku akang. Ceuk Jang Duloh ngalieu ka Usman anu keur ngarelekeuai. Kawasna mah geus kaserang ku jurig tundu. Awakna diharudum ku samping sarung. Heueuh nya komo we atuh karasa mah. Sok mimiti jam sabaraha ngalider teh euy. Si Godek tumanya ka si Duloh anu keur molohok bari kucap kiceup. Nya ari biasana mah jam 10 nguriling teh. Ceuk si Duloh terus ngasurkeun seuneu durukan. Ya kawasna mah sakudong deui atuh. Da ayeuna oge geus aya meureun kana jam 10 kurang saeutik bah. Wah, geus teu kudu nungguan jam 10 lah. Mending oge ayeuna urang mimitian ngeder. Lantaran kalah jadi matak tunduh di bawah cicing mah. Ayolah, urang ini teh geus cukup ayeuna mah. Ceuk Usman bari jung nangtung terus singki legap kana bedog terus ditalikeun kana cangkeng. Samalah teu poho mawa batre. Nempo kitu si Duloh nurutan. Samalah saterusna mah si Godek jeung si Gojin oge bareng narangtung. Tapi kumaha ieu teh? Nah rek bareng atawa rek misah ngeder teh? Ceuk Usman nanya ka baturna nu tiluan. Oh, mending bareng we lah. Maralobaan.
jadi moal mata keung. Tembal si Godeg maneh namah ngiderna hayang bareng. Nya kitu hayu teu nanaon. Urang bareng we sararea ngarahaneuten. Tembal Usman gap kana kohkol awi. Terus ditakol minangka mere tanggara ka urang lembur lamun anu ngaromda geus mimiti rek ngarider. Sanggeus kitu bring sararea laleumpang mapai jalan desa. Bari ratok nakolan kohkol malah sakapeung sok bari gogorobokan ngahudangkeun urang lembur sangkan ulah tari berat teuing. Kasugri kaum dangu. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan anu pating arulang jeung pating aroyag kawas anu keur ngagupayan. Jangkrik reang di sarada londok jeung cicir patembalan. Leok mengkol ka katuhu. Bus ka jalan leutik terus laleumpang ngaleut opatan da jalan teh rada heureut. Bareng jeung kitu. Gorobas tinu bala kadenge aya anu ngagorobas. Reg anu opatan teh eureun. Terus ngareret, ari bulu punduk ngaradak muriding lantaran ras inget ka Nyi Mimin anu tadi beurang kakara dikurebkeun. Aduh, naon we eta? Si Gojin curing hak. Terus rarat reret kanu bala da puguh manehna reuwas sok sieun aya deui kajadian anu kawas ti heula. Dina mangsa diudag-udag ku juri hulu tea. Wah, lain naon eta mah paling oge careuh. Careuh luncat geuning. Careuh luncat ka astana. Iya, bajing beurun kehead bajing eta mah. Ah, kumaha kuring we. Kitu ceuk Usman bari ngalengkah deui. Jep kaayaan teh jempling anu ngagorobas teh eueuh juntrungna. Nya terus bral sararea leumpang deui. Tanghi, ulah sarare teuing atuh euy, harudang. Sok suguhan cai kopi atuh anu ngaronda teh. Ulah ngaharep-hep di jero kamar. Tanghi. Saupami henteu tanghi. Urang asa kantos tanghi. Mung bae duka iraha. Yang duka asa di tanghi. Ceuk jang duloh ngagorobo ka urang lembur, sugan jeung sugan aya anu nyaring sarta daek nyuguhan cai kopi ari ceuk kahayang nama. Tapi oroka aya mitra, sanajan geus gogorobokan samalah bari kakawihan oge, saurang oge jalma teh eueuh anu narembalan. Nya terus bae atuh laleumpang deui, parat jalan anu heureut beras kahareupeun imah odang, kaayaan di dinya mah katempo rada lalega. Lantaran sok diparake arulin ku barudak. Nya terus atuh anu opatan rarat reret nitenan kayaan. Teu lila laleumpang deui bari jeung ratok narakolan kohkol. Go ka sisi kebon kadenge sora londok disada dinu bala. Dina kayaan kitu. Hiuk angin ngagelebug menitari kala kai rabeng marurag pating kalayang kana lemah. Daun caung ulahek pating korosak. Reg anu opatan teh eureun. Sararea ngarasa reuwas lantaran teu pupuguh ngadon aya angin gede. Hah, aya naon euy? Nabeut ngadadak aya angin. Usman alak ilik ka sisi kagigir. Ari jajantung ngadadak jadi ratu kitu deui si Duloh. Luak lieu kawas aya anu diteangan. Barasat si Gojin nyorotkeun batre disebrotkeun kanu barala. Tapi eueuh anu katempo salian ti tatangkalan anu aroyag. Wah, mani mah Usman karek aya angin oge mending gosion. Ayolah, urang lobang deui. Kon bae angin mah ada moal matakna daon. Ceuk si Godeg bari terus leumpang deui teu lilalar anu ngaronda teh kahandapeun tangkal muncang anu gede sarta daunna ngarumpuyuk. Cep hawa di dinya mah beut ngadadak jadi tiis. Kayan sepi jempling rehe comprek teu matak pi kabetaheun.
Rai atuh bulu punduk muriding asa karandel pating sariag sabulu-bulu. Padahal mah harita tenempu anu matak pikasieun. Aena di dieu mah beut jadi keung rarasan teh. Ceuk Usman bari nyaga punduk anu karasa ngawid-wid asa kandal. Nya bener, sarua kuring oge Kang, nah aya naonnya? Walon jang duloh bari luak lieu kitu deui si Gojin jeung si Godeg sarua rarat-reret. Usman, sok kancang lupang deui tong lila teuing cicing di dieu Asa teu genah hawana yo. Sok berulah, ulah laleda lebag teh. Si Godeg ngajak buru-buru indit lantaran hatena jadi ngadadak teu paruguh rasa. Nya bener Kang Usman, hayulah gancangan. Nya terus beral atuh laleumpang deui, tapi karek oge aya kana sababar halengkah. Kadenge tina palebah tangkal muncang harita aya nu ngomong ditujukeun ka mitra kaum dangu. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra, mungkin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.